Kacamata Cisayong Pak Haji Dudi Wardingan SPD mohon pencipta lagu oke lagu naon cunihin teh kengeng Pak Dudi oh ya jadi seniman orang Jawang Katukang ngadongeng Cisayong tadi orang Senin modul punya kok uang 850 jadi di luar bapak-bapak ibu Batam Cilegon ini belum mulai tak kurang akhirnya sekarang Abah Dedi ya kurang saulah saya lengan hari Pak aduh jelas semangat kali ajar sama SPD sapeda hoyong ngadongeng heula sakedik we ngeunaan tasi kakaitan sareng sejarahna kapungkur tadi pan ku abdi kadulikeun dengan pisan Pak ya sok ngopi heula bari besok mah keun abdi eta urang Galunggung asli awas upami ayeuna kan kadang mah kamari aya wong segala rutinnya naon lah Pak bentana zaman kapungkur kawah kapungkur jeung ayeuna mun urang ninggal dulu naon nu bentana Pak abah mau ngawin kan bentang mohon ngadilan nah upami nu kapungkur sareng nu ayeuna nu longsor ya nu kapungkur mah tahun 82 meletus mohon tadi kita sudah bener Pak mohon tahun 82 meletus sareng nu ayeuna nu longsor mohon anu di kawah Pak di Galunggung asli di Galunggung asli langsung ke kawah longsorna aya wadahna tahu wadahna kawah ai longsor di Galunggungna kawah nya gunung di gunung asli gunung Galunggungna longsor ke kawah gunung asli ya nya gunung aslina anu uruk teh longsor uruk ke longsor uruk ka kawah kawah tanaon bentana pami abah ningali ayeuna kieu eta bentana eta pas sedih bentana ayeuna mah seueur anu nari-nari ka Galunggung kunjungan di mana-mana di Tasik di Bandung di Jawa mulainya aya ka Galunggung oh gitu jantan Yosua belasan sekolah di Baju SD namanya tuh Bang pan abdi ge Yosua sahadatkeun Abah abdi ge SD zaman Galunggung oh zaman Galunggung zaman Galunggung mah terus keluar keluar SD teh lebat Galunggung SD SMP itu saya macam segala rupi gitu naon pada keluarga naon kalian bisa belum banyak yang tahu mah gini keluarga saya ini semuanya huruf W kumaha tuh Abi Wanda Raka Abi Widi Rai Abi Wendy Bapak Abi Wahidin Ibu Abi Eti ya pada huruf E Ibu Abi teh pangkolot mah jadi mulai manggilnya Wa Eti bodor bisa warga Cisayong umumna kama urang kali wayahna ulah sok seueur tawurannya ulah miring seperti di Nusanes di Cisayong mah wayahna kedah aman margi desa Cisayong desa Pertontoan desa anu sanes wayahna nitip ka marurang kali atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuhun Pak saya punya harapan bahwa Cisayong ini menjadi sebuah wilayah, sebuah desa, sebuah kecamatan
yang berkebudayaan. Dan salah satu ciri kebudayaan suatu daerah mempunyai ciri-ciri kebudayaan itu adalah mempunyai festival. Nah, Dan Cisayong sudah memulainya dengan festival. Tapi sebuah festival akan didengar orang, akan diingat orang itu kalau dilakukan setiap tahun. Jadi festival yang semacam ini, perayaan yang semacam ini itu harus dilakukan secara konsisten setiap tahun. Itu nanti akan terdengar bukan hanya di Tasikmalaya, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan juga internasional. Kenapa tiris? mohon atas 12 episode berarti 24 pemain kena. Tapi terakhir 17. Angko mah pencangan. Pukul mah sering kan Cipatu tah. Apa camat? Ada camat ya. Kebencin. Apa tadi deui? Apa tadi deui kan?